Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nidaa, saha jalma anu mendengar panggilan, ail adzana tegesna mendengar panggilan adzan, faqabbala ibhamahu, kemudian eta si jalma teh mencium kedua jempol tanganna, ai bil fami tegesna nyium nate ku mulut atawa ku bibir, bisi ku irung mentak dibejaan ge ku Syekh Nawawi bisi salah. Fawadu'a, kemudian nyimpen eta si jalma ail ibhamaini, nyimpen dua jempolna, ala ainaihi, kana kedua socakna eta si jalma. Wa qala, kemudian eta si jalma teh ngucapkeun, marhaban bi dzikrillahi ta'ala, qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Wilujeng sumping abdi bahagia nyambut sebutan nami Allah anu maha luhur, sareng ari karesep soca abdi nyaeta anjeun wahai Rasulullah. Masya Allah, ieu kan amalan sangat mudah, maksudna mudah dilupakan. Jahe geus jarang jelema zaman ayeuna begitu mendengar adzan teh langsung mencium jempol tanganna. Terus eta jempol teh anu tos dikecup, nu tos dicium teh disimpen kana socakna, bari ngucapkeun marhaban bi dzikrillahi ta'ala, qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. 100 hiji ting 1000 hiji teh jelema nu masih keneh ngalakukeun kitu. Sebab asa can pernah nempo. Mun ngadenge adzan nerepak tarang mah asa mineng nempo tah. Begitu adzan teh langsung nepak tarang, aduh dek geus adzan deui teh asa kareke bieu magawe teh. Geus adzan deui, cik atuh ke heula loho ka adzan. Padahal Masya Allah, saur Kangjeng Nabi, saha jalma anu melakukan seperti itu ketika mendengarkan suara adzan, fa ana syafi'uhu yaumal qiyamati, maka kaulah saur Kangjeng Nabi bakal memberikan syafaat ka eta si jalma di yaumal qiyamah, wa qaiduhu ilal jannati, sareng kaulah bakal nuntun, bakal nuyun eta si jalma asup ka surga. Masya Allah, ongkoh kabehan hayang asup ka surga, tapi ketika diajak asup ka surga ku pemegang kunci surganya eta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hare-hare bae bobo geus arembung ka surganya euy, hayang na ka taman safari apa kumaha? Apa ka Ancol? Ya Allah, ieulah amalan-amalan anu mudah anu ku urang kudu dihirupkeun deui, ulah sampai dilupakeun ieu amalan-amalan anu mudah teh. Beupeurieun amalan-amalan anu hese mah urang teh geus teu bisa ngalaksanakeun. Istiqomah tahajud hese urang mah kebluk mineng diomong-omong eta. Arek sodako harta kabatur, boro-boro sodako harta puguh urang nungguan nu sodako. Sedih amat eta hirupna. Arek berjuang jihad di medan perang, dalin usum perang. Iya, Masya Allah, mengecup dua jempol tangan, kemudian disimpen dina socak, bari ngucapkeun marhaban bi dzikrillahi ta'ala, qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Jaminanana bakal diberikan syafaat ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bakal dituntun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asup ka surga. Kira-kira lamun urang dituntun ku Rasulullah asup ka surga, rek aya nu waniun ngahalangan pamual. Hiji oge malaikat moal aya nu waniun nilang, moal aya anu waniun ngahalangan eta. Masya Allah,
Masya Allah ya. Orang hidup deui amalan-amalan anu mudah ieu. Ulah sampai engke orang menyesal di yaumul kiamah ningali batur ditaruruyun ku Kangjeng Nabi asup ka surga ari urang malohok we. Gara-gara teu daek melakukan hal tadi teh. Masya Allah. Urang mah teu ngacai-ngacai eta nepo batur dituyun ku Kangjeng Nabi ari urang eueuh nuyun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana di mana-mana parantos aya jaa waktul adzani, tegasna di mana-mana parantos datang waktu adzan, futihat maka bakal dibukakeun naon abwabus samai, panto-panto langit, wastujibad du'a sareng bakal diijabah, bakal dikabulkeun doa-doa, wa idza kana waqtul iqamati sareng tatkala parantos dongkap waktu iqamah, lam turadda da'watuhu maka moal ditolak doa-doana eta si jalma. Qala Nawawi parantos ngadawuh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala fil adhkari dina kitabna al adhkar, ruina parantos diriwayatkeun ka kaula an Anasin ti Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala beliau parantos nyarioskeun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saur Sayyidina Anas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos ngadawuh la yuraddud du'a, moal ditolak doa bainal adzani wal iqamati anu dipanjatkeun antara waktu adzan sareng waktu iqamah. Rawahu parantos ngariwayatkeun kana eta hadis saha Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnus Sunni wa ghairuhum sareng nu sanes-sanesna. Banyak berarti anu ngariwayatkeun kana eta hadis. Wa zadat Tirmidzi fi riwayatihi sareng parantos nambihan Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dina riwayat beliau qalu para sahabat nyarios famadza naqulu ya Rasulullah, terus sakira-kirana doa naon anu ku abdi kudu dipanjatkeun dina waktu eta wahai Rasulullah. Qala teras ngawaler Kangjeng Nabi sallallahu al-afiyata fid dunya wal akhirati, pek ku aranjeun geura suhunkeun ka Allah kaselamatan di dunia sareng akhirat. Berarti dina eta waktu teh pek saur Kanjeng Nabi rek menta jang urusan dunia heug, rek menta jang urusan akhirat oge heug. Manfaatkeun eta waktu. Urang nungguan waktu ijabah tengah peuting mah anu sapertiga malam teh abah hararese. Da jarang hudang napan ti peuting teh kecuali aya bola. Rek aya bola mah hudang jam sabaraha ge bisa wae tepanon hudang. Nu beuki mah untung aing teu beuki bola euy. Cek Kang Rahmat sarua cenah urang teu beuki bola. Atuh heuh jelema lieur nu beuki bola mah. Terus ku bola dihuap-huapkeun. Pemain bola ge dauh nu resepkeun kana bola mah. Lamun resepkeun mah teu pemain bola moal ge ditajongan teh bola. Nu mah ditajongan teh bola ku sabab izin teh ka bola teh. Ya Allah. Ternyata Allah memberikan waktu ijabah doa ke hamba-hamba teh begitu banyak. Ngan hanjakal orang sebagai hamba kurang giat atau malah embung memanfaatkan kana eta waktu. Lolobana zaman ayeuna mah jelema teh percaya keneh ka dukun. Ari dititah ku dukun mah ye mandikeun jam 1 peuting. Mandina bari sataranjang di halaman imah. Di waro we eta teh najan salah oge. Tungtung nama doa tadi ijabah ku tetangga disebut gelo dan nempo urang mandi tengah peuting bari sataranjang di buruan imah. Suwe panetet. Ya Allah ya Rabbi.
saking geus araripis iman-iman jalma ayeuna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala indal adani, saha jalma anu macakeun ketika mendengar suara adzan, marhaban bil qailina adlan, marhaban bis sholawati wa ahlan. Wilujeng sumping jalmi-jalmi anu ngumandangkeun adzan bari adil, sareng wilujeng sumping jalmi-jalmi anu ahli ngalaksanakeun salat. Naon tah kulianana? Ketika mendengar adzan terus orang mengucapkan marhaban bil qailina adlan, marhaban bis sholawati wa ahlan. Kataballahu ta'ala, maka Allah bakal mencatat lahu pikeun eta si jalma alfa hasanatin, 1000 kebaikan, wa maha anhu alfa sayyiatin, sareng Allah bakal ngahapus 1000 kejelekan ti eta si jalma, wa rafa'a lahu alfa darajatin, sareng Allah bakal ngaluhurkeun, bakal ngangkatkeun 1000 derajat pikeun eta si jalma. Masya Allah, upami urang ngalaksanakeun anu bieu tos dicaridoskeun, maka insya Allah ketika orang menuju tempat sholat teh tos bari kaayaan bersih tina dosa, maka wayahna ieu amalan anu sakitu mudah nalaksanakeun ku urang ulah sampai dipopohokeun. Sebab bagi urang-urang anu lemah kieu mah, lemah ngalaksanakeun ibadah, kedul ngalaksanakeun ibadah teh kudu pinter-pinter neangan jeung ngamalkeun amalan-amalan anu mudah tapi pahalana anu besar. Ngala untung ku enteng teh cekolot ulah sampai amalan besar ku urang tidak kecapaian, anu leutik ku urang dianggap sepele, tungtung nama lapur weh duanana. Mudah-mudahan urang sadayana sing termasuk jalmi-jalmi anu tiasa ngaistiqomahkeun berbagai amalan-amalan anu dipikaridho ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab.